Halo Baraya, satu acan ditonton, subscribe helanya, atur nuhun. Kenaon yeuh para pemuda. Iya Ki, menuju rapat 17 Agustusan sakadap deui pan. Heueuh nya tanggal sabaraha kitu 17 Agustusan teh jang. Duka tah teu cantang tos Ki, kayak ngantosan heula sidang isbat. Gelo sidang isbat. Siga nu rek puasa wae. Geus puguh 17 Agustusan mah tanggal 17 atuh Aki. Sok aya-aya wae. Poho. Geus lila atuh aki mah datara ningali kalender. Emang rek aya lomba naon wae kitu. Ya kitu we biasa aya kerupuk racing, lomba ngagayem kaleci, ngasupkeun paku kana ceuli, lomba lari, jeung nu lain-lainna we Ki. Hah? Kerupuk racing. Geus we atuh balap kerupuk we gitu. Mending ewa siga urang kulon wae. Nya balap kerupuk. Hah? Kulon? Kulon mana Ki? Nya maksud teh urang barat. Ai eta ngasupkeun paku kana ceuli. Kumaha? Bahaya tuh. Da biasa nama ngasupkeun paku kana botol. Tah kanu bool bisa Ki. Nya meh rame we kanu ceuli mah. Bosen kanu botol wae. Ari eta lomba ngagayem kaleci. Nyapan biasana mah kalecina disendokan terus sendokna digegel. Sakalian we gayem ameh seru. Si laing mah bahayaan mungkul atuh hari lomba teh. Tak terus eta lomba lari. Eta mah nu biasa pan nya. Nya Ki, patarik-tarik lompat, pesertana gengan seutikan, hadiahna we lumayan menang handphone. Wah, nu balik maneh teh. Asli eta teh. Dewek rek miluan Saha wae kitu pesertana. Asli Ki menang HP. Pesertana mah paling ge Aki, nu boga HP jeung polisi. Edan atuh. Eta mah jadi jamret. Gehen